mana teh can di titah teh terbalik-balik aya ke batu kuaya meniki-iki ieu kan biasanya si acan nongkrongnya teh di handapeun tanggal awi mainnya meresema teh bari ngalamun mikiran selot nya mikiran judi apa naon tah toge si acan itu cina meuli obat ke apoteker teu datang si acan kuliah nama enggeus 10.000 nya awet teh jelema eta itu duit teh biak pake naon teh jelema eta pake ngabaso apa meuli rokok. Iyo kurang acan yo kurang ajar duit dibere obatna eueuh di kuliah kok kurang kumaha bageuna cek itu kurang kumaha bageuna cek itu kurang ajar ieu si acan yo pilek jeung kakak aduh batuk Acan sorak aing geus serat dia membuat obat batuk kedengean eueuh sorang acan ini molor eta jelema tidak berdosa teh ajigana teh aya tidak berdosa ngeunah pisan kuliahna 10.000 meuli obat batukna 20.000 encan ojekna ngeunah ieu molor di dieu si acan ayo menikah uang soran dia membuat si acan ngeunah molor acan Orang ke Cito yuk karena Cito dengan Mang Acan. Ayo ada di situ Acan. Marenya memang. Ya, Ayo mah goler saya bawa garong ya. garong ya. Lamun garong kumaha maneh lamun ditodong boga duit kitu maneh. Oh, gak goceng. Ulah goceng aing 200 perak sok buka kumaneh ieu saha. Yalah, kecil heula. Wah, jadah sama anjing. Anjing. Itu jalan mobil apotek di dana mah aya Mau orang ngasih Acan, orang ngasih duit ah. Oh, duit orang berarti injek 30.000 ku si Acan. 30.000. Sarua 30 ka aing ge. Ah, iya ya. Tah, ieu teh amprok jeung Cito na ieu. Ayo sok. naon Nyinjam duit 30.000 ka kuring, can dibayar. anu minjemna saha nagihna ka urang salah alamat Si Acan ka kuring ge boga 30. si Acan maneh salah alamat nagih ka Ceu Ito si Acan geus dibere duit 30.000 keur meuli obat tuh Itu nagihna tong urang kasih Acan nya urang kudu dibandil huluna tah keur goreng patu teh ye tuh kan itu boga utang apa kan? 30.000 dah cenah mah cek si Ito nginjem duit 30.000 keur meuli obat. si Acan mah tukang Obat itu kan? Coba cerita sama mulai. Anu urang arek nanya ye anu nginjem ka didinya teh saha Si Acan. bener eta nagihna kasih Acan Tapi cek si Ito titahna kuring mah teu henteu nyaho pokona mah. itu menjual nama saya Eueuh cara menjual. Pokoknya mah kuring mah janjina ka Cito nya lagi ka Cito. Soalnya meuli obat coba Cito kan? Cito. jadi lalaki Indonesia teh kudu pinter anu nginjem di Indonesia. anu nginjemna saha nagihna wani ka awewe tah jadi lalaki Indonesia teh kudu Tada kami mah da atas nama Cito nya nagina ka Cito. Henteu binagi. Cek Ito ge anu ngajual ngaran Cito saha Acan. masih ada tuh Tah, iya si Acan ya ku aing ya. Digabugan wae kitu ku aing.
tuh mayo. Acang. Hei, sia, anjing. Terus nama kurang dia dapat kengarenan obat anak si Acang aku ayo ke mama di Jatuh. Dia akan kerja. Acan. mana ulang mah bising dibeli mata mana dan nyawa ada si itu Acan teh nantinya. aduh belah onak enak lelaki gayung bersambut jelema gelo itu anu loba hutang ngarang kayu dijual-jual ayo Ceritanya nantinya. Wah, cetok. Teh akan aduh. Cetok. Udah. Aduh, duluan tanya. Kayu jadi buat tanah. Cetok. Apa? Bayangin. Aduh, ampun. Kurang. Iba. Acan. Beresan pakai buku. Bukan acan. Nah, lu si bolot mah saya ngomong lagi si bolot mah. Ya, acan dan jemit beli dapat dua. Ayo duit air mana? Beta acan deh, wewe. Bogohan, duit mana? Beli acan wae. Acan wae. Kuduna dinaunkeun. Yo kuduna dinaunkeun ya. Harga buka.